Bantuan macul. Tidak dia oge ngadekul karo euy keur mikiran ieu teh kudu naon gawe gitu urang euy. Ngadekul kieu dah ning rea ieu butuh duit urang teh jang kopi kudu ku duit, jang udud kudu ku duit tapi da kudu ka mana neangan gawe atuh da mal aya nu nitah meureun euy da dileuweung urangna jadi bingung ieu aya. Bingung. Ai kopi beuki geura aya duit teu dek meunang saban poe teh kudu kumaha atuh cekengnya ieu teh. Oh, mata kadio ge, mata ku hanyat deui ge. Bantuan macul. Eta ge tita di urang ngadekul ti kamari oge saban poe ngadekul atuh gara rek kumaha ngadekul teh ninganana yang udud. Hayang mah aya nu nitah gawe gitu euy naon we da aduh. Ieu teh ning asa pabeuli dalam dunya teh aya duit mah. Asa ngalengka teh euy asa bareurat anjir. Oh, mata kadio ge. Bantuan macul isuk teh di ditu gawe darek di buruhan. Memang nya euy eta teh kaperluan teh loba wae. Pokona mah kaperluan mah jigana mah jelema hirup mah loba wae kaperluan teh we. Astagfirullah. Perlu itu bari jeung butuh ku duit teh we. Aduh aing mun kitu mah cukup ku tanaga we. Dikeresakeun ya. Da ieu mah we sagala kabutuhan teh kudu ku duit zaman ayeuna mah. Anjir aing kan geus pusing ya teh nu nita gawe-gawe naon atuh aing mah. Gon we di titah ieu ge naon metotan inyuk. Lain kitu isuk teh kepanan kieu ya mata kadio ge. Bantuan macul dia digawe darek di buruhan bari ngalabelut. Aing euy. Aing daek mun dititah gelut mah lah asal dibayar. Ilah. Aing sok aing nya euy mun aya mah euy cenah gelut mang cenah di buruhan tapi eleh meunang di buruhan euy. Astagfirullah. Kajen dek eleh we aing mah teu lila teuing kitu. Lain gelut. Digawe bari ngalabelut. Mun aya mah arek mang eta urang nita gelut cenah di buruhan arek keun eleh meunang asal eleh meunang di buruhan keun jadi nu elehna we nya teh lila euy bisi garam mah gancang we eleh angkat tangan gitu darek dibayar ieu asal nu penting mah duit zaman ayeuna mah euy kumaha oge duh aing mah nya teh biar ringung ra pangabutuh ya teh euy kudu duit ninganan kumaha ieu ngadongengnya jelema ieu aing mah biar teh cenah nyebutkeun teh nganggur cenah eueuh nu nitah gawe-gawe acan ku aing diajakan digawe gara sok bari ngalabelut kala ngajakan gelut cenah anu nitah gelut kabina-bina teh hirup teh isuk teh ya matak teh ge di dia terek macul teh bari ngalabelut kabina-bina teh mal aya nu nitah gelut mah jiga nama euy jeung da kumaha atuh nitah gelutnya da diwasitan gitu mun aya nu nitah gelut aya mangi impo gitu peda nyebut we gelut-gelut wae aya impo nu ya lain-lain ngajakan gelut lainan nitah gelut di dia mah lain diajakan macul bieu ge sugan teh bener ieu mah geuning menang ubaran teh nyamung-nyamung hirup teh manehna bingung cenah euy atuh nu bingung jeung nu bingung dia aduh bararingung jadi teh euy sogan teh rek mere pagawean gitu datang teh kalah nyebutkeun bingung bari ngalewas meureun teu kuat teh lieur hulu aing mah atuh da zaman ayeuna euy duit teh perlu wean sagala rupa pangabutuh kudu make duit.